وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بمراده بسم الله الرحمن الرحيم فإن عصوك maka lamun nyulayaan jalma-jalma ka anjeun Muhammad tegesna nu nyulayaan di dieu teh aya asyiratuka baraya anjeun Muhammad fakul maka kudu ngucapkeun anjeun Muhammad lahum ka itu asyiratu ka itu baraya anjeun inni sayaktosna kami sayaktosna kaula bariun eta anu lulubaran mimma tina perkara ta'maluna anu migawe anjeun kabeh kana itu mah wa tawakkal sareng kedah pasrah anjeun Muhammad alal azizir rahim ka Allah al azizi anu maha gagah ar-rahimi tur anu maha asih alladzi zat Allah anu yaraka ningali ka anjeun ningali Allah ka anjeun hina taqumu dina nalika ngadeg anjeun maksudna ngadeg ila sholati kana salat wa taqallubaka sareng ningali Allah wa taqallubaka kana bulak-balikna anjeun maksudna bulak-balik fi arkanis shalah qaiman wa qa'idan wa raki'an wa sajidan ningali kana bulak-balikna anjeun gerakan-gerakan anjeun dina pirang-pirang rukun salat naha bari ngadeg naha bari calik bari ruku bari sujud fisajidina di pirang-pirang jalmi anu sujud maksudna ail musallina di pirang-pirang jalmi anu salat innahu sayaktosna Allah huwa ari Allah as-sami'u eta anu maha nguping al-alimu tur anu maha uninga hal naha unabbiukum kudu nyaritakeun kaula kum ka anjeun maksudna khitab di dieu ka kufar Mekah ye kufar Mekah naha kudu nyaritakeun kaula ka anjeun alaman kasaha tanazzalu narima turun saha asyayatinu pirang-pirang setan kasaha turunna setan tanazzalu ala kulli affakin athim tanazzalu turun setan ala kulli affakin ka tiap-tiap anu seueur ngabohongna nu loba ngabohongna athimin tur anu loba dosana yulquna
anu ucapkeun itu syayatin as-sam'a kana pangdengena wa aktsaruhum sareng ari anu loba-lobana kalolobaanana itu syayatin kadibuna eta pirang-pirang anu bohong. Para bapak, para ibu ahli pangosan sadaya, dina ieu ayat Asy-Syu'ara ayat 216 dikeun kaneme 243 ngalajenkeun hanca mengon kamari bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui dauhanana fala tad'u ma'allahi ilahan akhara fatakuna minal mu'adzabin. Ulah ngamusyrikeun ka Allah Subhanahu wa taala, ulah menta ulah ibadah anjeun ka Allah Subhanahu wa taala disertai ibadah kasalian ti Allah, tegasna teu kaing musyrik. Upami jalmi musyrik maka fatakuna minal mu'adzabin, ku Allah bakal diadab. Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diparentah ku Allah pikeun nyampaikeun risalahna kanu janten umatna. Nu pertama kali sur kamari nu pertama diwartosan teh dakwah Kangjeng Rasul nyaeta kanu janten kulawargina, kanu janten kerabatna, wa anzir asyiratakal aqrabin. Kudu mere peringatan anjeun kabaraya anjeun anu caraket heula. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Oge anjeun Muhammad kedah bersikap lemah lembut, kedah bersikap handap asor ka jalmi anu turut ka anjeun anu iman ka anjeun minal mukminin ti pirang-pirang jalmi anu iman. Sikap urang sadaya sebagai jalmi anu mukmin, komo sebagai pemimpin, sebagai tokoh kedah mengayomi ka jalmi anu turut tunduk ka saha ka urang, kanu janten wargi, kanu janten dulur. Waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin fa in asauka. Surah Allah, upami eta baraya, upami eta dulur-dulur wargi tos diwartosan ku anjeun Muhammad heug mungpang, heug teu turut, heug mengkol nyulayaan ka anjeun Muhammad, fakul maka kudu ngucapkeun anjeun inni bari'um mimma ta'malun. Sur Kangjeng Rasul, sur Allah ka Kangjeng Rasul, inni saektosna kaula bari'un lulubaran, teu tanggung waler, teu tanggung jawab mimma ta'malun kana naon anu ku anjeun dipidamel. Sok sanaos statusna anu janten wargi Rasul, dulur Rasul, karabat Rasul, tapi ari teu turut kana pangajak Rasul mah sur Kangjeng Rasul teu tanggeng waler dina hartos engke jaga di akhirat tetep bakal cilaka diadab ku Gusti Allah. Nuju rame ayeuna nya Pak Bu, Habib gelar Habib, henteu ningali dzurriyyah Rasul nya upami teu takwa mah tetep we bakal naon, bakal disiksa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Henteu ningali katurunan saha turunan saha. Contoh Kangjeng Nabi Nuh geuning nya Pak Bu. Kangjeng Nabi Nuh nu janten putrana si Kan'an tetep we sok sanaos putra Nabi ari teu iman mah ka Allah tetep we bakal jadi ahli neraka. Ta urang sadaya sebagai orang tua, sebagai sepuh anu ngagaduhan murangkali, anu ngagaduhan turunan, selain urang sadaya hoyong kempel riung rerejengan sareng kulawargi di alam dunia, anu sifatna kahirupan alam dunia mah urang pada tos terang sementara nya Bu.
moal kempel salamina nunamina jalmi mah nunamina makhluk mah tetep bakal naon bakal maut. Urang seyogiana hoyong atanapi mengharapkan rerejengan urang sareng kulawargi teh hoyong parat dugikeun ka mana ka akhirat. Engke jaga para bapak para ibu kan hoyong kempel deui mohon suami istri sareng urang kali sareng sepuh hoyong kekempelan deui di mana di akhirat dina surgana Allah Subhanahu wa taala anu kanikmatanana bersifat naon kekal abadi. Syaratna hiji ideologina pemahamanana imanna kedah sami antawis urang sareng turunan insyaallah ku Gusti dikempelkeun deui dina tempat anu pinuh ku mang pirang-pirang nikmat ti Allah Subhanahu wa taala. Tak salah sayo syariat urang sebagai bentuk ikhtiar urang supados turunan urang rerejengan deui sareng sepuh-sepuh urang anu saroleh jaga di akhirat. Salah satu bentuk ikhtiar urang naon ngelmuan urang kalih nyabu nah bade kunyalira upami mampu atanapi upami teu mampu atanapi sibuk nyaeta naon dititipkeun diuyatkeun dipercantenkeun kanu sanes dipasantrenkeun disakolakeun di ka majelis taklimkeun sina naon Pak Bu sina terang ilmu agama. May yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Jalmi anu Allah bakal ngresakeun ka eta jalmi nasibna bakal pisalameteun teh maka sur Allah yufaqihu fiddin bakal dipasihan ngartos dina agama. Ari di dunia kan urang tos terang dunia mah alam syariat. Ilmu teh moal kenging secara naon Bu secara simsalabim abrah kadabrah nya Bu. Tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh proses, butuh ikhtiar, proses peryogi ikhtiar. Salah satunya naon bentuk pangaosan. Urang mingonan nya Bu para ibu sing istiqomah dina kasayankeun we mudah-mudahan urang teh maot dina kaayaan nuju amal sae. Nuju ngaos syahid Bu. Upami aya jalmi maot nuju ngaos nuju pangaosan hukumna syahid. Hoyong ibu husnul khotimah hoyong maot nuju ngaos Bu. Nya nuju netepan nuju ibadah ka Allah atanapi nuju milarian nafkah upami pameget heug niatan karena Allah heug maot syahid insyaallah. Tah tadi sur Allah fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Sok sanaos kulawargi anjeun Muhammad asyiratuka kulawargi anjeun anu darareukeut tapi upami mumpang nyulayaan ka anjeun qul inni bari'un kami tidak bertanggung jawab moal tiasa nyafaatan ka jalmi anu teu taat ka Allah oge ka Rasulna. Sok sanaos eta teh kulawargi Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saterasna wa tawakkal 'alal azizir rahim surah Allah. Wa tawakkal pasrahkeun kudu tawakal anjeun pasrah 'alal azizir rahim ka pangeran anu maha gagah ar-rahim tur anu maha mikanya ulas asih. Saatos aya proses ikhtiar Kangjeng Nabi menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah kanu janten umatna dari mulai keluarga kemudian kepada masyarakat. Proses salajengna naon tawakal pasrahkeun. Enten pasrah teh seren sumeren ka Allah saatos kumaha Bu saatos urang berikhtiar. Dan wajib nama naon Bu usaha ikhtiar maos
atanapi para bapak milari nafkah hasil nama teu wajib, nu wajib nama ikhtiar. Mung hasil moal nyulayaan tina ikhtiar gitu nya. Upami ikhtiarna leres-leres insyaallah bakal kekengingan. Kunaon cenah abdi mah masantren atanapi usaha mang tahun-tahun tapi teu kekengingan wae. Ilmu teh teu kekengingan wae. Kumaha di pasantrenna, kumaha ikhtiarna, da benten-benten nya. Apakah faktor pergaulanana sareng saha? Matak dina salah selos kitab para ulama dina ta'lim aya 3 syarat upami jalmi hoyong kekengingan ilmu. Kedah aya jiddu, kedah aya keyeng ti 3 pihak. Hiji kedah keyeng anu nuju milari ilmuna murang kalihna. Nu 2 kedah keyeng guruna kedah leres. Nu katilu kedah keyeng saha sepuhna mensupport mendukung neme upami aya 3 pihak ieu ngadukung sepenuhna kana kasuksesan murang kalih insyaallah eta murang kalih bakal naon bakal kekengan ilmu. Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Sur Gusti Allah pami anjeun tos ngadakwahkeun tos berikhtiar semaksimal mungkin tahap salajengna tawakal pasrahkeun serenkeun ka Allah Subhanahu wa taala. 'Alal azizir rahim Allah anu ngagaduhan sifat al aziz anu maha gagahkeun jalmi-jalmi anu teu turut ka Allah, anu teu turut ka anjeun Muhammad, anu ngahina anjeun, anu ngaintimidasi anjeun, bahkan jalmi anu bade ngabunuh ka anjeun, Allah bageanana Allah ngagaduhan sifat al-aziznya. Urang kan nuju berusaha istiqomah dina kasayang teh duh Gusti seueur gogodana kana kalepatan dicarioskeun lepat keneh wae kana kasayan lepat keneh wae kitu kieu lepat nya namina batur mah sur paripaosna nya Pak Bu kana hade diomongkeun kana salah diomongkeun nurutkeun kana pandangan nu sanes kana pandangan batur mah moal aya naonna Bu moal aya tungtungna tetep dicarioskeun keun we lempeng urang mah asal aya dina jalan anu leres asal aya dina jalan anu sae anu sesuai sareng Allah sinareng Rasulna keun we dicarioskeun oge. Da masalah anu naon anu sirik ka urang anu jahil ka urang pedah urang istiqomah dina kasayan sareng sajabina keun we pasrahkeun ka Allah anu ngagaduhan sifat naon al-aziz ngagaduhan sifat gagah perkasa tiasa naon tiasa ngalawan tiasa ngelehkeun ka jalmi-jalmi anu sok sakumaha kuatna teu aya nanaonna di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke sifat Allah Ar-Rahim anu maha ulas asih anu maha mika asih ka jalmi-jalmi anu iman oge turut ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasrahkeun we ka Allah. Alladzi yaraka sifatan Allah alladzi dat Allah anu yaraka ningali Allah ka anjeun hina taqum dina waktos ngadeg ketika orang mendirikan sholat sok sanaos teu katingali ku sasaha sok sanaos sholat nyorangan Pak Bu Allah mah maha ningali wa taqallubaka fis sajidin oge Allah maha ningali kana gerak-gerik anjeun ketika sholat keun Allah anu nganilai mah matak sur kamari urang dina haliyah ibadah teh baik itu ibadah mahdhah anu langsung sareng Allah atanapi ibadah ghair mahdhah anu aya perantara hubungan sinareng sesama urang kedah ikhlas karena Allah teu kenging termotivasi karena ghairullah
karena salian Allah kedah lempeng urang niatan ibadah kehoyong kenging ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cirina istiqomah bade aya jalmi bade usum bade teu usum bade seueur jalmi tetep we istiqomah dina kasaya da yakin urang ngagaduhan keyakinan Allah anu maha ningali. Innahu huwas samiul alim. Yakin Allah anu maha nguping anu maha uning eta kedah janten prinsip kedah janten dasar dina manah urang sadaya. Insyaallah upami urang tos ngagaduhan praosan kitu tos ngaraoskeun yen gerak-gerik urang teh ditingalikeun ku Allah dikupingkeun ku Allah maka urang bakal janten jalmi anu muttaqin anu takwa. Ittaqullah takan ittaqu teh tina naon tina sieun urang kedah sieun ku Allah. Salah sios bentuk sieunna naon urang ngaraoskeun yen hirup teh dipencrong teu leupas tina CCTV saha Allah subhanahu wa ta'ala. Manjalmi kayaknya Pak Bu upami nuju berkendara geuningnya upami aya polisi masieun rumaos teu gaduh naon teu gaduh SIM atau napi teu di helm teu nyanak seseratan itu aya polisi sieun ngaraos naon ditingali upami teu pami teu aya mah lebeng kitu nya urang sing ngagaduhan praosan naon ditingali salamina ditingali dipencrong ku Allah subhanahu wa ta'ala. Salajengna hal unabbiyukum ala man tanazzalu syayatin. Tadi kan tuduhan jalma-jalma musyrik jalma-jalma kafir bahwa Al-Qur'an teh diturunkeun ku setan dina kisah nu awal. Surah Allah ka Kangjeng Nabi nyampaikeun ka kufar Mekah naha perlu nyaritakeun kaulakum ka anjeun hai kufar Mekah sangeunahna anjeun nuduh Al-Qur'an turun ti setan. Ye setan hayang apal sok kasaha turunna setan alaman tanazzalu syayatin. Surah Allah dina ayat 222, 223, 224 eta waleran setan anu janten balad-balad setan teh saha wae. Nu kahiji tanazzalu ala kulli affakin azim. Setan teh Pak Bu sok turun ka tiap-tiap jalmi anu affakin nu seueur bohongna nu loba bohongna atimin tur anu seueur dosana ta eta balad setan tegasna kadzabin fajirin mithli musailamata mithli musailama minal kahana saha jalmi anu seueur bohongna teh di dieu nya Bu aya dua kelompok jalmi anu disorot ku Gusti nu janten balad setan. Nu kahiji nyaeta afakin atim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibin. Eusina kulli afakin atim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibin teh nyaeta dukun ya Pak. Kahin paranormal aya orang pintar. Sok sanaosul kamari ayeuna aya dina zaman naon Bu? Zaman anu teknologi majeng nya Bu, tetep we seueur nu kararitu. Malih dukun-dukun oge semakin canggih nya Bu. Tah kahade peupeujeuh urang salaku jalmi anu iman teu kenging percanten kanu janten dukun. Upami urang percanten ngalereskeun naon perkataan kahin dukun maka percuma ibadah urang sur dina sapolis keterangan 40 waktos salat urang moal ditampi ku Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Margi naon eta balad setan. Balad setan. Setan turunna ka jalma-jalma anu seueur bohongna, atimin nur tur anu seueur dosana. Saha eusina? Dukun. Yulquna sam'a, anu eta setan teh sok ngomongkeun sok ngucapkeun kana pangdengena itu dukun teh wa aktaruhum kadzibin, seseueurna mah naon kadzibun bohong. Kamari tina 1000 teh hiji anu leresna teh nyambung. Naudzubillah. Eta kelompok anu kahiji anu disorot dina Al-Qur'an, jalmi-jalmi anu janten balad setan, anu mana setan turun ka memberikan informasi berita-berita ti setan ka manusia anu aya di bumi nyata melalui dukun. Nu kadua insyaallah dina pertemuan nu salajengna nyaeta wasyu'ara'u, para penyair, para penyair, pembuat puisi atanapi aya nama naon sajak, lagu sareng sajabina. Tapi naon yattabi'ul ghawun anu para penyair anu ngagaduhan sifat awan. Oke, dikecualikeun di payun aya penyair anu sifatna naon alladzina amanu wa amilus sholihat. Cakeun sakitu mangga urang deres deui ti kawit ayat 216 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas sami'ul 'alim. Hal unabbi'ukum 'ala man tanazzalu syayatin tanazzalu 'ala kulli affakin athim yulquna as-sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma warhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmat abdiku Qur'an jantenkeun